insyaallah Ramadan jatuh pada hari Jumat menurut kisah Qadhi Surah Munirem jeung di sababaraha kitab falak sarua jatuhna dina hari Jumat. Berarti urang teu manggihan Jumat deui. Nah, ieu bari Jumat terakhir, Jumat hareup urang puasa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rukun puasa ayat 3 nomor kahiji niat. Tipeting deui niatna lailan likulli yaumin fil fardi unggal poe kudu diniatan peutingna. Nu ngaran peuting ti guru datang ka pajar. Deuk jam sabaraha bae tah? Deuk jam sabaraha bae? Deuk iraha bae? Deuk keur kumaha bae? Pokona peuting niat jadi. Zaid keur salat Isya ingat bahwa isuk Ramadan niat di jero salat aya niat puasa cenah teu khusyuk atau emang biasa ge teu ieu acak-acakan emangnya nama biasa ge ieu keur carita di jero salat ge teh ngomong ngadaguan imam nangel biasa babacaanana salat Isya suratna teh Kahfi insyaallah wah amat teh tilok sinari ieu di si imam maca surat Kahfi horeng loba jelema asa loba jelema benjana surat tak kitu action lamun eueuh jelema masyaallah kul hudai tah ieu jana keur salat Isya gadaguan imam lah dari galamun niat ada jero hate ka niat kalau puasa isuk udah baron Ramadan jadi babar niat eta sakadar sah angsa etik dak nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu as-sauma godan min Ramadan niat kaula as-sauma puasa godan isukan min Ramadan tina bulan Ramadan eta pangsa etikna akmalna sempurnana nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala biasa sakali deui nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala mantak dimatapkeun aya anu ribut gara-gara Ramadhani jeung Ramadhana datang ka lebaran teu nanya kudan sih bongan sih Ramadhani di Ramadhana di cak aing Ramadhana itu kunaon masalah kos kitu bae ribut eueuh masalah tah urusan maca atuh grammar lah atuh maca make Ramadhani bulan Ramadhana bulan Ramadhanu lo sia daek mah Ramadan keneh tah mah atuh ai riweuh geus bae atuh ulah make baris Ramadan ngeunaheun ka sia Ramadan Ramadan daun eta Ramadan pan teu di jabaran beusi ribut Ramadan ari cek tukang ngaji mah babari nawaitu lamun ditarkib ku tukang narkib mun ngaji amil babari nawai fi'il tu mamni do mamara pajari fa soma jadi mapulna kudrasuna pansabna sona patadil soma mudab godim do punai kudu jalamatna kaza an huruf jar ada yang maju kudu jalamatna kaza ada yang mudab padi mudab punai kudu jam zakal padi mudab ramadhani kudu mudab punai kudu jam zakal ramadhani mudab hadhihi mudab pun ilaih teu mantap kudu mondok datangeunaheun sia aing ngomong kos kitu pasieun teu mondok mah naon tah sih hese teu mondok mah narkib kos itu ngaranna. Nah, lamun di kulon, lamun di wetan mah ngaranna nyarab. Nah, itu pilun wa pailun terus. Sarua narkib ngan disundakeun aing nyarab diarabkeun. Sia mah Sunda teu bisa, Arab teu bisa. Ye. Tak rugi jelema teu masantren teh rugi. Batak
atuh ulah dimasalahkeun ka mah kos itu malah urang senyum-senyum bae geus atuh sabodo sia teh mah lamun kieu mah ye nawe itu bongan ribut lah sia Ramadhani jeung Ramadan aing mah ganti mah tuh nawe itu sumagodin an adai perdi Sya'bana hadis sama bongan ribut bae tah eta dimasalahkeun lah mata nah Zaid keur salat niat jadi mantas niat keur wiridan niat mantas wiridan mantas salat niat keur wiridan jadi hes cenah kieu ingat beusi kabablasan aing ieu kasubuhan maningan bari nangkarak bae biasana mah maca bismillah 20 hiji ieu mah lain langsung niat bae nawaitu Ramadan ana deui bari Ramadan hadis lillahi taala Allahu akbar pohon make Allahu akbar segala cak pamajikan pan make Allahu akbar kan aya lillahi taala urang ge salat lillahi taala Allahu akbar wah ieu salaki jadi kieu cak eta ieu ngaji di mana Kak lain ngaji nang pikiran sorangan mantak ge Kak kudu ngaji ulah sa Allahu akbar aing mah muji cak keneh emang teu meunang muji Allahu akbar sia nu salah salaki teu lok daek salahkeun goblok jadi baik jadi ngalah wudu tas ngalah wudu aturan ngadoa maca doa maca Allahumma ja'al min tawabin gimana niat jadi baik keur dahar jadi baik tak keur dahar kumaha penting-penting bae deuk kumaha bae keur ngobrol niat teh lah jadi baik nya keur kumaha bae jadi nah pas penting nyana naekan pamajikan nyana naikkan mamajikan biasanya sono waduh jima atuh mantep jasa guys cek kena orang bebeklan neng bebeklan saku ada kamana bebeklan atuh guys biasa inget jana pas dia keluar cai mani inget can niat dibarengkeun cak pamajikan ngabetan awat gak bareng gua tak jadi baik ya Allah babari ya nu pentingan niat kumaha lamun niat sabulaneun nawaitu shauma syahri kullih menurut mazhab Syafi'i nu jadi ngan poe eta doang berikutna henteu tapi cek mazhab Hanafi urang niat sabulaneun jadi hendak sok dibaca ku urang dua-dua nana walaupun terjadi jangan sok tapi tetap baik mazhab Syafi'i mah terjadi kudu unggal beuti di mana dalilnya itu Imam Syafi'i cak Kanjeng Nabi malam yubayyiti syam qabla al-fajri fala syamalah jelema anu henteu metingkeun puasa teu metingkeun niat puasa nemeh bajar pada syamalah teu direken puasana teu sah puasana nomor kahiji niat nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun ngajauhan nu ngabatalkeun ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun zakiron tur eling mukhtaron karep dewek guero jahilin ma'dzur lain bodoh ma'dzur zain puasa kemudian nyana buka ingat batal puasa sebab ngalaksanakeun nu ngabatalkeun tur eling jangan kumaha mun poho mah teu batal puasa Zaid pegawai pabrik karyawan jam 12 gegeran bae ka imah istirahat nunggeus biasa setiap jam 12 nyana sok dahar ieu poho sugan teh lain bulan Ramadan langsung bae nyana mukakeun turub saja ya Allah jengkol ngora
jeung lauk gabusiem aya sambal aya tauco poho ya dahar bak eta daharku nikmat teuing beak 3 piring masyaallah haju jengkolna beak 1 kilo mal wah haju nginum sakmuk gede teh lak beres nginum ngarokok deh tenang we tenang beres ngarokok selesai nyana inget masya Allah aing keur puasa ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb nyana kikituan bae teh ya Allah ya Rabb poho Gusti abdi poho nih kumaha ieu geus tinggal muji bae alhamdulillah ya Rabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isu poho deui Gusti teu batal teu naon teu batal ya Allah ya Rabb atawa panganten anyar pas bulan Ramadan nyana asup ka kamar kabeneran pamajikanana teu make calana nyingkab ya Allah eta kan nyingkab kitu teh lain sakadar nyingkab lamun di manaan ku ahli munazarah mah eta teh sarua jeung ngawean sini jadi urang lamun ku ahli munazarah mah geus kanyahoan awewe geus teu make kutang eta teh ngajakan geus nyaho tah awewe geus teu make calana geus berarti eta teh ngajakan yuk sarua jeung kitu geus ulah hese tapi lamun awewe mah rapi kene malah teu nyisiran haju kutang nage kenceng haju calana nage kenceng teh sarua jeung embungeun nya teh ulah dipaksa enggak, berarti aya uzurnya nanti ya. Naon uzurnya teu diberi duit. Ieu Ki Zaid asup ka kamar pamajikanana teu make calana. Wow, masyaallah. Atuh pohoan nyana datang diporosotkeun bae calana nu langsung bae nangkub di dinya. Itu nangkara, ieu nangkub atuh mah jeung. Beres cak pemajikan kamar ini bulan Ramadan masya Allah jahil ini guna tengah bejan poho pugu lagi sarua bae atuh kakak ge sarua poho atuh ning di guna teu make calana atuh kakak deui kunaon muka deui geus lah ulah dibasalahkeun cek teh urang ngadoa ayo geus pamajikan di tukang ngadoa salakina di hareup ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan bae isu poho deui masalah cak Kanjeng Nabi ge poho mah masalah eta merupakan pemberian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala hiji ngajauhan tina nomor kedua hiji niat kadua ngajauhan tinu ngabatalkeun tur eling bari mukhtar karep dewek ulah dipaksa lamun dipaksa terjadi kajen kukumaha ge dipaksa mah Zaid dipaksa tita dahar aya dua algojo nyekalan nyana lamun teu daek dahar dibacok ku nyana sedengkeun nyana mah bener-bener lamun cek nyana bacok-bacok bae teu algojo atuh dahar dipaksa nyana teh dahar teh dipaksa batal ngan kuduna dihuapan lamun nyokot kitu mah pangkarep pangan berarti kan aya ikhtiar dahar sia baged dahar mun teu dahar ku aing sia dipedang sia hedar cicing bae jangan cokot ke calangap gayem jadi lamun masih kena ngagayem nanti di titah mah lamun teh digayem sia ku aing sia ayo gayem nah nyana teu make gayem calangap ayo terusan aju ngagayem sorangan da bisa menta deui kan lagi dong ulah ya kudu terus bae dijajelan ongkos dipaksa titah ngajima
ngazirahan atau ngaji mah dipaksa bulan puasa. Ayo sia ngaji mah jeung pamajikan sia misalnya. Ayo. Jia tuh mau ayo lamun teh tembak sia koy. Geus dikeu ge. Beusi sia teu percaya ka luhur. Tuh, jija bener tama pistol horeng. Sugan aing pistolan. Ayo sia tuh aya keneh dibuka ku jana tuh. Aya naon ngaranna? Pelorna tuh ya aya 12 kali. Emang sabaraha eusina. Atuh teh nyaho urang mah tilok make pel. Kira-kira 12 lewat teuing atuh. Pokona ka kitu bae lah. Tembak sia koy. Ayo. Eta lamun langsungnya morosotkeun calana batal. Kudu itu morosotkeun naseun. Pamajikan ge kudu itu. Langsung kudu diadukeun aku itu det. Asal diendet-endet we ku sorangan batal. Berarti kan ngahajat mah tuh. Teu meunang diendet-endet. Jadi kudu cicing we geus ieu mah janang batur ieu dipaksa. Lamun cek jana teh goyang sia, teu dae goyang. Mun digoyangkeun tak kieu set karak. Lamun nyana haju goyang sorangan mah batal. Eta teh beres teh bagus kitu mah. Ngaranna ngarasakeun nyanana. Ieu dipaksa mah kos kitu teh teu batal. Tur ulah bodo ma'zur. Bodo ma'zur mah okos jelebak ka karak asup Islam mualaf. Karak asup Islam kan teu nyaho sugan teh puasa teh meunang dahar. Pajarnya nama puasa teh teu meunang ge dahar ngawuduk mah meunang kitu misalna. Horeng dahar teu meunang ngawuduk mah meunang nyana ngawuduk isu-isu. Atawa kieu pada prinsipna teu meunang dahar teu meunang ngawuduk tapi ai ngopi mah meunang. Nyana ngopi bae. Koh engkau lagi, saya udah malap atuh. Iya, lu kenapa itu ngopi? Emang kenapa? Kan lagi puasa ini mau bulan Ramadan. Ya, nggak boleh juga makan, wuduk nggak boleh, kupat nggak boleh. Kalau ngopi mau boleh. Wah, singgo bro, brengsek singgo. Eta jana memang can ngaji kakara ge. 2 poe di puasa nya teh asup Islam can kang sungkung sing ngaji ngadengekeun ngaji henteu nu ngabejaan eueuh eta teh nya ngaranna bodo ma'dzur sebab karak asup Islam bodo ma'dzur dihampura. Dengan gitu Pak Zaid sia isu-isu kopi emang kurang gitu teu meunang sia di sugan aing meunang emang sia bualap teh doa aing bapak aing haji ma aing haji sia aing hampir munggah haji. Pada saya itu kopi bae sugan teh mah meunang ngopi mah. Teu ma'dzur jana mah lantaran keturunanna ge Islam. Cicing di Indonesia, di kampung, di kota di Indonesia mah informasi loba aja Ustad Ambalaya di urang mah pan. Nu lain ustad ge ngaku ustad di urang mah. Atuh segala pelawak ngaku kiai, penyanyi ngaku kiai, kurang kumaha. Geus alhamdulillah baik sakitu nama geus pokona mah hayuh bae geus salila nyana darek ngaku mah tanggung jawab di akhirat mah tuh sabodo kumaha nyana bae ngan ieu mah kiai teh ambalai asal bulan Ramadan memang muncul kiai di TV nu lain kiai ge cara di kiai bae terus bae masalah nu bermasalah mah ke di akhirat tah ieu kuari nyana teu nyaho kana bag-bagan puasa padahal mah nyana mah lain mualaf atuh teu ma'dzur atau di luhur gunung di kutub tapi kuari menyaritakeun kutub hese sebab di kutub ge informasi geus loba jasa kutub mana atuh kuari nu informasi nah kos gitulah kumaha lamun Ki Zaid ngasupkeun barangna lain kanu hareup tapi ka jalan tukang ceknya ieu mah teu meureun teu batal aya kanu tukang mah. Diasupkeun bae kanu tukang. Ka bool. LGBT ieu mah. Nah, lamun Ki Zaid ngasupkeun ka dubur atuh batal bae sarua bae. Kumaha lamun duburna diasupan kayu nanaonannya atuh nanaonan segala asupan kayu segala nanaon teu bareres kemudian kujada dikaluarkeun badal fajri kayu ieu mah kayu
lamun Zaid ngasupkeun kayu kana duburna kemudian biasa datang ke subuh puasa dikaluarkeun badal fajri sabada fajar sabada subuh dikaluarkeun kayu tina boolna lam yuftir teu batal kos kitu mah dan lain-lain sebagainya jaranglah teu kudu dibahas. Nomor katiluna waso imun nu puasa jadi rukun nu puasana ayo nu puasa tuh kumaha ngalaksanakeunana wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma aya jelema nya wajib qada nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzmate itsqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal ngamerdekakeun budak amat abid eueuh ku ari mah di dunia perbudakan peramatan tapi hukumna aya itsqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir namun abidna kumaha ieu shaum syahrain mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut namun teu bisa keneh bae yat'amu sittina miskinan mere ka 60 miskin saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisaum Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana beda jeung dahar Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat tapi lamun jima mah nya wajib qada nya wajib kafarat masyaallah masyaallah Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae nya doraka nya rusak puasana nya wajib qada jeung kafaratul uzma entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endeu ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting mah puasa beurang mah ulah beurang masih ada lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngaji mah pamajikanana ingat lain po jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung majima nah ieu rusak puasana di samping rusak puasana doraka di samping doraka wajib kafaratul uzma yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wawo cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin. Mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 eta. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis halaku. Mencak kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazali. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan mangga ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae nya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turutnya. Geus beres geus kitu niat kaparat.
Tuhan ngaranna tuh pugu ieu nu sabulan jebol. Tuh 2 bulan berturut-turut. Kumaha mah gede salat Tuhan. Mal buat aya teu kuat Bang geus bae atuh mere 60 miskin samiskina saleter jadi 60 liter ngaranna jelema aya sakanjing Nabi jeuh bukan teu toboga cek nya teh kudu 60 mah geus cici be ka kanjing Nabi teh teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan tentuan nah tungguan dibawa ka dia tah. Iya baik ya, bagikan ke fakir miskin ya, bagikan ke miskin ya. Bungkusan kurma gede, karanjang gitu ya. Tuan, dibagikan ke sa, atuh ka miskin. Hampura Tuan, eueuh nu leuwih miskin di dieu tiwal ti kula. Atuh geus bae dalahar ku marane kabeh jeung pamajikan siagas kabeh. Kayak ditu dibawa ku nyana ka ditu. Di dahar ku nyana jeung pamajikan anak geus beres. Jadi hukum artinya ta'id koroko batin dititah ku Kangjeng Nabi ku hari badi urang puasa 2 bulan nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga Masya Allah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan sing hade hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut doraka nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qadana wajib engke imsakna harita Merdua la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe etana teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara dhannan bi baqalail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 kene mantap ya dahar begitu dahar beres kacai bareker ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok aing puyeng si kotok biasanya kieu mah jang geus subuh pacar kita teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nya kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun we ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta nyana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nyana urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut
pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teu puasa eta teu jadi teu puasa eta mah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyanang imsak nyana teh manteu sahur teh lumayan keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasana kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun imah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haju ditendetkeun batal puasa terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftarazanan nugurut jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula ku almarhum abah lumpat keluar aya naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-torong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana aduh emang santri mah kos kitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu mah kula sok didongengkeun bae teh santri ke holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua daek asa-asak ya wah laporkeun ku lurah pondok kiai aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku ki holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh ki holil pohoan habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh dibari cering diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyen pondok santrina breg loba jasa kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil nage ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahueun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahueun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajen kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya maling gedang laporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah yana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin yana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu
Udah ambil semua ya, sebab besok mau ngebesan Pak Yai. Wah, ceknya lain mah. Cilaka ya, lain deui urusanana. Tuh, horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz, ieu budak teh bakal jadi pikiai. Eta dibere gedang teh seakan-akan putuh. Nu mantap siki-sikina titah dibeakeun, ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurunkeun ilmu. Tuh, mantap lamun aya kiai mere dahareun, geus langsung leg-leg bae. Putuh ieu mah kajen hukum lagi. Ngan syaratna teu meunang menta. Teu meunang menta. Nya Yai menta putuh. Ya, batal kos kitu mah. Teu meunang. Coba kiai ge teu sabere-berena, teu sabere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diterima ku jar. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung iya santri di dieu zaman Abah langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganana rapi dan lain. Aja kita balik boga santri biasa. Boga santri, Masya Allah. Tak uang mantak besi urang manggil lauk sigadet. Putuh eta. Iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi no urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya jangan teh aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we dah nu kakana teh tah jang sia belos sakana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji bener sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah nu mantap beusi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri Abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran Abah nyurah putuh aya santri manggil lauk ditereu ya bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan cara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara kurang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu lalakon keur carita di darieuna barang radung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawiri lampu letik ban aya lampu tempel mangga naheun bisa letik asal asinar we diragakeun ku nyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar wah jana seserieun mah kalah kucing garong mah lu kata
tolol teh coba. Ismail saminggunya na bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian teh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede sebelah gini. Dihareupeun nya ada seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman. Atuh teu bisa ngaji jata mah tinu Badung. Lain putuh tah mah kosi batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ka nyahoan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya lompat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok ka gang gitu tah, aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah. Nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot. Keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya na rame aja serta ngobrol. Nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula. Jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan. Ya kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong. Kula mah karunya barang nuleunya lumpat di dinya bae. Ye kasih sae jelema ieu. Aja ku kula dikitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong bener. Atuh kula ka dinya ngagoler nyana. Eta lalakon bae lakos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, pun dicaritakan di dia sangar lain lalagan. Putuh loba, jujin loba, kemudian kuntilanak loba di dia. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib, ternyata encan, maka wajib imsak begitu nyawa, wajib imsak, tetap wajib qada lalawara. Nomor kelima laman banalahu yaum salasina Sya'ban. Nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada kan batak geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodanya sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ya tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibenduk ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek
digonta-ganti tahun kamari Riyad ke tahun ieu sapina ke tahun berikutnya Riyad deui ke sapina deui sapina deuk kurang kumaha deui ngabahas di sapina bocor leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapina beuh masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapina bae geus cukup biasa aya sapina ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul magbadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min dzalik zaid puasa murtad batal wahidin head sarwiti puasa berbayat batal wanipasin nipas sarwiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana terakhir aya anu wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasana wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sekadar menang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kamenangan deuk buka mangga deuk teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu gering teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajeroan ieu gering deuk langsung bae puasa deuk buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka sawal haram nya ngabatalkeunana tuh selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah 2 macem hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus cenah teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat ku deudeuh-deudeuhna ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik tulungan naik turun atuh teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa aya turun teu bisa masyaallah aya ge kabayan mah kumitohana titah ngisambung kebayang, saya lintas ngising, ngisang, tiris, bau, tetap embung, goblok sia, ayo kenapa
sia tuh ngisang embung tiris geus tinggalkeun ku mitohana eta kebel nya teh ngojay set kabayan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolol deh coba ai silem daek ai ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nyaho wali nyolain nu jelas pikasirieun be kabayan mah geus eta be non gara tuh mentara gaji bah kula mentara gaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar kunyana we brek diragaji kunyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tuh karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya datang mending dijieun halu cekna teh halu atuh dibagusan ku nya halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cekna cek dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyehil lah dijieun pakai nyehil teh sagede cehil kieu bae keur nyehil mitohana datang bayan mana tihang teh ieu tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitohana goblok tolol sia tangkal kayu sok itu badena jadi segede gitu bagus jadi kene alhamdulillah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah jaritakeun kabayan poal eta tokoh Parahyangan teh boga kabayan sagilek-sagilekna pikasirieun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain maim kaniyata yati Ramadan akhir Zaid boga qadaaneun tahun kamari boga qadaaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan eta nya wajib qada nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ya kurang pasar kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nyana teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga qadaaneun qadona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae qadona mah sabulan bae 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal kitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae qadona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah Masya Allah hiji nomor kedua
wajib qada teu wajib fidyah kamu balik jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya nama deuk qada iraha tuh coba cager deui aki-aki tah geung pidyahan ge poe eta bae guys poe Sabtu datang ke maghrib pidyah poe minggu datang ke maghrib pidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 leteren deus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngancan kewajiban sanu nyaho menang 2 poe ai ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajib nama eta bae nu nyanda teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah iyalah jelema anu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam